Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun asli. Atur punten sada acara sampusuran wadal dasker acara kanggo siap-siap nyata sana rasa siraman. Di mana naras kasebat menuju hiji totonden keistimewaan kanggo ingkang putra rumawat hormat dilawatan dan kiburaman. Kumaha sedurunge naras siraman kurang saja mangga. Wilujeng masih di Cirebon. Bismillah kawit pehatur nyebat asma maha suci. Bismillah kawit pehatur nyebat asma maha suci. Beraica angkai ngarawangan wangi asih sanu gorejang sareng kalintang rancage hatena waki pembahakeun jalan laratan ketampian eusan mandi kagawi sepatuhanan urung ngalucang diri-diri anu sakiwari rek nguruk lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting badung dengan jeung musik napangancikan puputan pemangkadatan mustika di pemenangan jadi induk di bapak di payunan neng linggih ayeuna aya dua insan jadi cukang lantaran gembar hidup ka andunya nyekta indung jeung bapak
tanpa ayana indung jeung bapak can puput neng aya di alam dunia. Dabonganna urang mah hirup manusia di akhir zaman. Anu lahir teh di indung anak ini diugakeun urang mah. Indung-andung 8 bulan ngakandung dan jadi sakalangkung teu pundung anak ini tinu agung. Da kitu takdir. Saputas ngandung 8 bulan. Sate acana dina mangsa 4 bulan 10 dinten ngalatar kandungan nu jadi indung hidup. Jodohna, patikna, bagjakna, cilakana janin teh khususna neng badan poe ieu ditangtukeun ku Allah Azza wa Jalla. Deui poe iraha, deui sabaraha taun yuswana, deui sakumaha dunyana, nah urang loba dunya teh berbere atawa aya dina derajat kemiskinan si ingat anak ieu beunghar jeung miskin eta teh takdir anu kedah dipercanten ku urang syukuran di mana nikmat sobar di mana musibah. Ayana mamah jeung apa eta wurukeun ka neng. Nu geulis medal ka alam dunya neng ningal nu sanes kuyang paingan kuyang getih anak indung teh. Berdarah-darah nu janten ibu teh ngalahitkeun neng. Teu mulus tiga rasul sagetigan teh aya pilarak nu jadi indung tapi mamah sok sanajan dipilarak. Nalika guar neng nangis belengeh mamah imut tandang di bagja geus turunan lungsur langsar ka alam dunya. Dina mana sakita jadi ngajuru meh sakumna urang Sunda jobatan teh ngajuru-juru naon. Dilajengkeun kana nyusuan neng 2 tahun sampurna geus lagi. Eta teh kanyaah kadeureuh nu jadi indung. Di luang sulanti mamah ngalahir ngandung, ngalahirkeun nyusuan. Anapun lama ngayugakeun nalika kapungkur oleh panganten. Di awal cerita nyaah deudeuh janten lama jadi buah hasil janin lain. Apa nu gaduh cukang lantaran ngayugakeun kitu. Maka apa nu bakal ngamadian jeung nikah teh hidup kita. Sok mengpeung di payunan mamah jeung apa kertek dina mana neng dugikeun ka mamah. Bade ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia nu penting mamah ngartos. Sureun ngapunten ka mamah. Sok dirangkul mamah jeung apa hijikeun ku neng cuk dua anak hijikeun apa. Gelis anak ieu mugia hidup bae dina ginanjar kebucengan. Bau ting. Doa apa doa mamah jangan hidup. Kuning doakeun Robik Firlana di wali walidayna wa rahmuhuma kama rabbi ya Allah ya Rabb. Bikadeuh bikanya indung bapak abdi sakomal kana bikadeuh mininganya abdi waktu salit dibari jaga. Apa ibu walau eta doa kusalihan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb. Jadikan turunan-turunan abdi sadaya turunan soleh wa solihah anu jadi pasir play unggul karena keindahan pada dunia tapi para bangkang pasir di akhirat jaga. Amin ya rabbal alamin. Cekal neng Allah parantos maparin totonden nusa mikapalai lebat kapahlun surgana Allah sawarga anu dina dalapan panto kaahengan teuing model kumaha teuing jika kumaha tak jika gitu karta anu can pernah kapilampak urang. Tapi Allah nyipta sawarga ditotonenkeun teh disuhun ku indung tapi cenah aya dina tapak dampal sampai anu jadi indung. Lamun kitu kacida gede ajen seorang indung di bayunan neng sakedik bae neng ngaraheutan manah indung maka lawang surga nutup pikeun neng lagi. Begituna suhunkeun ridho kepada walidain. Ridhona Allah hidupna indung bapa jeung tebihan maksud itu wadaya. Aya penduna Allah teh dina penduk indung jeung bapa. Omah nu geulis satu tas ngawasuh tanpa sampean seungitan sampean mamacu ku ieu parfum zahirna batiniahna ku kasihan neng dina lamun ngelapah enjing jeung satrasna. Sawarga nu dipepalai teh ngagebrai pantona dina mana na islah billahi taala di antawis sama ngemburak nu jadi indung ka anak jeung mentak hampura soson-soson di putra kami jadi indung teh bapa. Bau anak ini beral gramian cukup rumahku jigra ini gira sungsi pasin behar gira hontal kahang baheula kalamang saya dokter pasang subaya jeung bober anu geus maneh lawang harapan neng bagjak neng eta kadeuleuh jeung kanya mama harapan mama teu hayang dipalung narima kulobana harta anak ing tapi hayang jadi kurang terima ku asihna ku rehe comrek dina kaawonan ku hade-hade na neng dina lamun lampah jeung sajabana dina kaadean rumah tangga hidup nanti berharap dunia
isun tak neng kumamahna awas sudah pa sampai nujan terlama nanti hormat tilawat neng ke papa tubuh poe tubuh berang tubuh penting anak di mana nujan terlama tugas micin kasih nanjan kewawanan cek pada pausna leueur kunang kitu wae kunang gamar ngebelaan ning bela rezeki patulayah di alam pemenangan santos nake rezeki nu halal dipaparinkeun ka neng ka mama kitu sajabana bau anak ieu brahmia jong rumahku cik ini sungsi pasir bihari hontal kahayang bageula kalamang sadeukeun pasang subaya teu jeung beber anu geus mandeg contohna ayeuna mah pangintunan antos mengerti sampai kitu di seungitan yang lambang kehadiran bikin kita terlalu juga maka rangkul apa itu dedah kering duha anak jimat bapak berang penting bapak mah makna yoga pun payah ku kesana geus nanti nu jadi amate ngan juga gitu da pun payah pun ngomong aja baca berapa nanti pun ceuk apa maka jadi nadina kahadean bal mungkin neng jembar tina kanan ulah lain lurat-lurat ka tukang anak yang jadikan pemimpin hidup pemimpin dunia pemimpin akhirat anu mawa babida ka ibu jeung rama khusus berang anak ieu bilangnya berang sedaya biarkan hormat tilawat kami tentang nama cekak mangga neng sekali dirangkul apa jeung mama hiji keur neng di tangan sing dedeuhnya anak ieu kana janten ibu rama tanpa induk jeung bapak neng cangkuh tiga kieu jamukan neng luhur pangkatna gede dunia nanya tete yakin bekal jeung jantan ibu sartama berang lagi kiranya cekap apa mau beli cekap rasna serasukan ku malati orang sukan malati maka nusa nesna tiasa lingih deui alingih deui Nabi ta'afan alaika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika sholawat pasien panangan lagi kan mana apa di balik dia kesangan sampling neng lagi sanak sisiuk neng mah lagi baik ibu ada kurang pemain wudu kamar neng wudu gara di abdasan kucuran tu apa mana kawitan bismillah astagfirullah
pardu wuduna saya pisan mangga dingawitan kana mastaka lungsurkeun iya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Satu, dua, tiga. Iya, masih. Nah, udah habis. Hiji, dua, tilu. Aduh. Reng saya kaluhur. Udah kawurkan hiji dua, tilu. Ya. Iya, alhamdulillah. Iya, siap. Masih. Beres kalantol takur Bapak Ibu sadayana hatur nuhun dina perhatosan apunten kelapatan khusus kanggo Bapak Sekcam alhamdulillah hadir kelanjut reng-rengan di Kecamatan Sumedang Selatan Kelurahan Rego dan seputarnya hatur nuhun pisan sakitu garapnya simpuri Asma Ahmad Suyan nyerengan kanggo kautamian di nangkahian teknya production sareng saya berubina putus laku kepanhalang bobor sama nuncang satan aku jagung turun menangunun pada orang samudra ada aku bisa pun berjumpa kurang ketedak wabuh maafik kelakon itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.